enjing sadayana tepang deui sareng Abdi dari si Putri Maharani. simkuring baki Sarabani dina Dela News. Bikin sawatara waktu, simkuring baris ngalaporkeun ngeunaan perpisahan ku Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dinten ieu bakal aya 2 narasumber nu ngaluarkeun pendapat dina kawijakan ieu. Simkuring kahubung ka narasumber nu kahiji, Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing perkenalkan nami Abdi Devina ti Sakola SMK Tilu Cimahi. Di dieu Abdi bade mereken pendapat ngeunaan kebijakan Deddy Mulyadi terkait perpisahan. Menurut Devina, namun pendapat Devina tina kawijakan ieu? Menurut Abdi bisa ngabantu finansial ti orang tua, kusabab kan teu kabeh orang tua teh bisa bayar wisuda eta. Terus oge ngahindarkeun tinu kacelakaan, kusabab loba kasus-kasus tinu kacelakaan ti perpisahan. Terus oge kan mun perpisahan teh bisa diayakeun di sekolah. Kumaha kreativitas siswana seperti ngaayakeun pentas seni, pentas musik atau pepotoan nu kararitu. Menurut Abdi sih kitu. Oke, Devina hatur nuhun atas pendapatna. Selanjutnya ke narasumber kedua, Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing, Abdi Karina Rena Putri ti SMKN 2 Cimahi. Kumaha pendapatna tentang perpisahan ieu ku Deddy Mulyadi. Menurut Abdi, pendapat Abdi ngeunaan kebijakan ti Deddy Mulyadi, menurut Abdi mah ieu teh kurangnya soalna engke teh bisa ngurangan waktu hiburan ke kanggo kelas 3 gitu. Jadi biasanya kan kelas 3 teh anu SMK mah PKL terus teh uji kom nu karitu. Jadi aranjeunna teh butuh hiburan. Jadi mun ieu dihilangkeun teh jadi aranjeunna teh jadi kurang hiburan gitu. Jeung ngurangan kenangan indah selama kelas 3 gitu. Hatur nuhun Karina. Atur nuhun. Kalau simkuring sih kawijakan ieu teh saya wae. Selain teu ngaberatkeun kolot, siswa oge dibere ruang keur nyalurkeun kreativitas. Sakitu we simkuring hatur nuhun kana waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.